Montas laut leweng gunung, tapi apel teu bingung. Cukup SMS kuring di Pulau Jawa, manena Pulau Sumatera. Lamun malam mingguan mojok via SMS-an, jalma palinter dunia tambah maju, najan jarak jauh bisa ngobrol unggal waktu. Tiap SMS-an atawa telepon terjadi pikiran, najan pulsa gak bobolan. Nu penting mah bisa ngobrol jeung manena. Nu penting mah bisa ngobrol jeung si saya. Jika keur suka bunga we ya kan. Jika nu keur atuh we sieun nya. Apa pedana beuh ka dieu gitu. Kamari badan teu keur ka Cikiwul mah. Di dieu mah jiga nu atoh pisan. Majar teh hitung-hitung piknik cenah. Ada. Tak kena ya guys, sukan saparo gajina. Hitung-hitung piknik ho. Aduh, jiga nu atoh pisan. Alah, naon? Ieu kantongnya HP disada jigana sahasi nu ngabel waya kieu nya. Sayang, angkat dong nelponnya. Sayang, angkat dong nelponnya. Sahasi nu ngabel waya kieu. Jeung ngaranan dia di nomor lagi. Nomor sasinya 0858131112. Buyar. Sasinya lain geus di save da kurang nomor alok mah. Nomor masing lain dan geus di save kurang disimpan. Kela rasan teh sok kela. Oh, karak inget. Ieu nu sok inbox we ka nomor urang ya. Nu sok ngajapri we ka WA urang ya. Oh iya karak inget teman Facebook. Oh iya bener karak inget ayeuna mah. Ya karak inget. Iya bener. Aya kuotaan gitu. Iya anu ngaran akun profilna teh panjang teh geuningan. Ngaranna teh panjang di akun Facebookna teh. Neng Claudia Clara yang selalu cayang beb salawasna. Oh benar. Oh bertempat tinggal di Kalen Pandan. Aduh, anu asalna beuh kahujanan wae. Aduh, obat ya. Oh, anu foto profilna teh geulis teh geuningan. Jiga Natasha Wilona, cing urang angkat geranya. Oh, gedean, loudspeaker, volumena, ambena yaga percayaeun. Ya gitu kan. Hah? Oh nya canggih HP urang mah tuh layar sentuh. Kualitas jaringan lagi geus 5G. Android atuh. Jadi lamun ngagedean lagi lamun di loudspeaker ge tinggal diusap
jeung deui lamun HP lamun di loudspeaker digedean volumena lamun ngobrol dina HP teh kudu dikeukeun ka ceulik ieu kieu we tanggeui tah bari ngobrol teh lamun di loudspeaker mah kadenge tah oh nya jelas kadenge atawa urangna di dieu HP-na tunda di musola mata mun aya nu ngebel tah nya leungit di padog ya urang gedeannya ami percayaan kenalan orang di Facebook geulis tah usap we ngagedeana ge HP canggih mah geura ge dengekeun halo Assalamualaikum. Salam. Apa? Lagi ngapain? Santai beb. Neng kangen nih Sama juga dong. Kemarin kenapa nggak main ke rumah? Biasa sibuk. Lah main kan nungguin. Begitu ya. Terus malam minggu kemana? Jaga parkir neng. Apa? Emang nggak terus gitu ngertiin Neng. Neng tuh pengen ketemu sama Sama juga dong honey. Please dong Kenapa? Jangan terlalu sibuk. Biasa aja keles. Jangan menyibukkan diri. Oh gitu ya. Nanti hanya capek. Woles aja lagi. Masa nggak ada waktu sih buat Neng? Gak ada pingit dong. Kenapa? Bisa nggak sih ketemuan? Bisa. Sekarang. Iya. Di tempat biasa, di tempat biasa. Dinya di mangrove. Ya, Neng tunggu pokoknya kalau nggak awas. Beres. Ya. Iya deh. Penting ini mah penting. Penting gimana? Sekarang deh? kita ngobrolin masalah kita. Oh gitu. Oke? Ya deh. Nah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon saya teh ribut? Terpercaya. Wah. Sugan budak boga ceuli teh. Pajarkeun teh lain awewe cenah. Eta pan tadi sorana sora awewe. Tah, di dieu ya mah. Bener, budak berarti celina. Eta tadi sorana sora awewe lain dong saya teh. Oh, bisa direka-reka. Tapi kan foto profil awewe saya teh. Foto profil lagi, foto profil Natasha Wilona saya teh. Pangna bisa nyarita tapi kalau badinya. Terus goblok teh siapa? Wah. Ngiri tanda tak mampu. Iri. Bidi teh kabeh sing burak ieu. Yo nini aing teh blok teh. Aduh, ampun dengan. Ada. Geus-geurnya dewa ieu kandong. Wah, sade nu ngobel sih nya. Peda malam minggu gitu. Sayang, angkat dong teleponnya. Gus nomor anyar di wae. Sadi wae sih nya iku loba nomor anyar ieu nya. Can di save de nomorna asugan we nya piduiteun atau pimilikeun cing urang angkat deui usap deui ya. Waduh, ini suara HP jadi wah paingan lopet batuna tinggal 15%. Wah buru-buru berangkat. Halo. Halo. Hah? Di mana Mane? Oh saya. Balik buru. Oh mama. Ulin wae gawe teh. Nya mahnya. Tawas tuh, geura ilikan China, kararing oge. Nya mah. Ngan Facebookan wae, unggal poe teh. Emang matak seubeuh kuladang Facebook. Hayu balik, teh siap kurang ye. Nya mah. Nya bem. Aduh. Ibu negara mah eleh lempet. Desa nu ngabejan sih nya. Oh iya, Goblok teuing nya mah. Oh iya, kita masalah. Eta nyahoun dian sawah gararing geng. Aduh, hadena we aing boga tataga mantri encu.
Aduh, wah bener nyusul ka dieu. Adit dong mejana. Aduh yang karasana ari keur mabok asmara eta hoream segala rupa gara-gara mabok cinta tipetik tegana sare eta tiberang tegana daha emot wae ka manehna gara-gara mabok cinta gara-gara mabok cinta tenu kolot tenu ngora kabeh ge pada ngarasa ngurang keraka edana gara-gara mabok cinta tenu kolot tenu ngora kabeh ge pada ngarasa ngurang keedana. Astagfirullahaladzim. Nepi ka kieu ieu rombongan geuleuh naon cecep naon ka urang batur datang nembang di pirig gamelan di tarabeuh gamelanana datang deui nu nyanyi di pirig di gamelanana di tarabeuh di keset rebabna di tepak gendangna di takol bonangna di takol sarona di takol goonganna ari urang datang nembang jarempling ngajar dogo wae. Ya panayangan Mang geuleuh naon cecep naon maneh teh ka urang batur datang nembang di tarabeuh gamelan batur nembang di tarabeuh gamelan batur datang di tarabeuh urang datang nembang caricing belengap kabeh ieu jelema ai kitu teu kadeng bener-bener sentimen ieu rombongan. Aduh ngajomplangkeun lamun kieu ngerakeun urang ya urang dianggap jelema burung ya ngerakeun kumaha urang teh datang teh ka dieu pan di sarombongan dititah menghibur ku Bapak Muhammad Carsam matak naon atuh urang teh urang nembang matak naon tarabeuh gamelanana meureun geunah kadengena urang kos jelema ya eta teu kadenge kitu kuat beberepetan eta nayaga naon ih ditabeuh eta gendang mang kumang oman letoy ya yo naon kahayang teh ulah kitu carana mun boga kageuleuh kang ewa mun aya urusan teu ngeunah jeung urang teh ulah dibawa ka tempat nabeuh heueuh urusan naon batur datang nembang di tarabeuh gamelanana datang di nembang di tarabeuh gamelan ngeunah kadena coba urang datang ka dieu ngadon hahaleuangan we sorangan gamelan udah ditabuh hiji-hiji acan buset teu kadenge kitu hese ngomong ginu kieu mah kumaha sih oh masalah hutang tahnya kalakana hutang emang nage ayo teh boga hutang kakang 100.000 panen kamari can mayar tapi ulah masalah eta mah gampang hutangnya hutang urusan abeuh mah beda deui kahayang teh matak naon tarabeuh gamelanna ulah aya dikompakeun urang kos jelema burung nembang gamelan teh ditabeuh pan teu hideng ayo lamun kitu mah fitnah eta kitu kuat beberebetan teu kadenge kitu ku mamang ya sing bener gede ge ai daek yang nyanyi mah tuh bonang aya tukang rebab aya kuat ngeset oh nyaka aja dari can panen mah yo teu jadi masalah aduh teu nyambung lah terjadi hese teu nyambung mah ya ai ngajak gelut mah ulah datang-datang pas kitu wae gelut ribut aja goreng gitu mah ye oh moal waka ditambahan utang mah nu ti heula we bayar heula bajar kendek mayar hutang boro-boro lah iya helo engke lamun naik gadina kakarak potong gitu lain masalah utang gamelan mah ditadi ge ditabeuh maneh we nu ceulina nu budag bener bejaan mang
ayo boga hutang 100.000 iya can bayar ngambek gamelan teh ditabeu lain eta lain gamelan mah ditabeu tadi ge celi manen bada budeuk emang ge awewena 2 ye lain eta masalahna iya ulah mamawa ka keluarga buset rahasia ke moal aku deui dia yo lamun bener teu sentimen lamun bener-bener ngadukung lamun bener-bener ditabeu coba arek kumaha akang ngarek nembang sok hayang nyao sok kuing ngibing bener lamun urusanna lain eta kudu ditabeu sok ya yo buktikeun lamun maneh bener-bener teu sentimen kakak siap lah aduh ieung karasana tah gitu ya hayang ditabeu gamelanna tah gitu ari keur mabok asmara hoream sagala gara-gara mabok cinta tah ari dari tem gendangan tuh pangeuna kadengen ayo kumaha ge gara-gara mabok cinta joreh lah teu nu kolot teu nu ngora kabeh pada ngarasa mun urang keur kaedaan nuhun ya nuhun himpasnya naon himpas hutang teh cabok tuh nyai kana hutang mang sinjang bodasan sinjang bodasan Allahu akbar dikintun mah astagfirullahaladzim Ibu Haja Siti Aisyah kaperadade kasenian naon di jang tong luasa eureun Ibu Haja Siti Aisyah tong luasa bejakeun haram sok inggis hantang jadi Allah Ibu Haja Siti Aisyah sok inggis hantang jadi moal didenge Gusti sinjang bodasan moal kagoda sinjang bodasan paman Allahu akbar dikintun mah ya Allah kuatkeun iman abdi Gusti kecil maya tong kagoda ku sora sinen ku sora gamelan tahan terus tong luasa Allahu akbar Pak Aman tong luasa moal didenge sok inggis anjana sulaya Allah Pak Aman sok inggis anjana sulaya ya Allah bikin geunaheun wae Gusti abdi alim kapayung Allahu akbar tumpak komplet rek tiguli Allahu akbar abdi alim di bohong rajet hate batik gering tahan terus rajet hati batik gering bikin geunaheun wae Gusti ampun haram ge haram haram tadi ge ari ngomong haram haram geuning didenge-denge ngeunaheun geuning seni teh ngeunaheun nya Gusti dilenyepan teh meuni nyerepan hate lagu naon nu tadi jang geuning geunaheun didengekeunana menang teu minta deui hah naon syaratna jang jaya oh kitu beres oh kudu disawernya tenang tambak bandang lega keneh deui sinjang
Bapak Muhammad Sebulpe dikentut mah dikentut kasakajadi dong luasan dong luasan sok inggis hantang jadi hajar sok inggis hantang jadi abdi alim kapayung apa tupak komplit etiku abdi alim di pibohong rajet hati batik gering rajet hati batik gering cium lain kerak lain jepati Awur-awur je, awur-awur terus sabar je. Beakeun eta je. Beakeun. Gusti Nu Maha Agung ari ngomong rek kondangan kabumina Kang Muhammad Carasam Gusti ondangan geus jam 12:30 can balik neh wae di tiang teh eueuh keur ngabajidoran sinden abong-abong sindena aya 3 abong-abong sindena panonna sipit nya tibang menang sipit doang halis nama eleh ku halis urang tah tempo halis urang mah sagede tol Jagorawi urang mah sakali nyieun halis ge 4 jam kajenting teu salat asar asal nyieun halis we aing Gusti Nu Maha Agung kagoda ku sinden aseng geuleuh-geuleuh teuing wah sebal tuh dage seueul nemponage Sewol handap-handap tuh lain riweuh. Gusti paingan atuh duit ladang arisan beak wae Gusti Nu Maha Agung bogoh ka sinden sok nyebut bogoh ka sinden ayeuna ge dipangneangankeun amil ayeuna keneh ge Gusti Nu Maha Agung geuleuh-geuleuh teuing wah sebal geuleuh hayang nyekek wae dah sebal padahal rarasan teh kurang kumaha pamajikan teh servis teh kanu jadi salaki cek batur cenah salaki betah di imah ambeh rumah tangga romantis coba cenah singleukeun nginum jamu galian rapet awewe sajena paling nginum jamu galian rapet sapoe 2 cangkir 7 ember aing nepi ka rapet kaliang-liang ceuli saking kunaon sih hayang membahagiakan kepada sang suami rumah tangga teh yang romantis Gusti Nu Maha Agung kagoda ku sinden tobat teuingan geuleuh-geuleuh teuing wah sebal da geuleuh aing mah naon emang naon kitu yo ngomongkeun meureun naon cenah yo Muhammad Carasam oh terus begitu lagi cenah di imam lah geus bararosan cenah geus bau titit kitu Gusti kaing nyebut bau anak entok yo bau anak entok cenah bau ndogerem cenah kitu yo menian cenah urang eta we cenah ngabejidor kasinden cenah kitu mumpung aya mah aseng kitu saruana jeung maneh meureun ih lok pisan ya naon tadi
Kela urang rek mere bejah heula ya. Rek mere bejah naon sih yo? Didinya ge kadenge yo. Ya. Ya. Naon? Meunian ge minta diserahkeun. Oh terus lamun urang jadi randa? Oh nya kuring dikawin. Jor weh. Kan kunaon gitu. Ya. Sia mah tibang menang jangkung gedena doang. Oh, gagah aya di kuring. Nyaho. Oh, kasep aya di kuring. Nyaho. Oh, rek naon sih motor aya loba. Ya, tibang motor ngebul. Wah, Aneh, batu mah motor opatak unu ngebul yo. Goblok motor opatak ngebul kos pamirunan. Aduh, jor weh. Nya, tibang menang jangkung gede, buang teuing urang jadi pamajikan manehna kawin sapoe teh imahna teh dibeko. Gaya mah selingkuh wae. Warungna jor teh. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu, aku gila. Seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita, takkan ku sia-siakan kamu lagi. Nya, sior weh, moal kagoda. Nyaho lagu gaul lagu Firman Band, judulna Kehilangan. Nyeh, nyaho na memual di denge, jorge sebal orang tuh dage, geuleuh seueur. Menyendiri lagi, ku sendiri lagi, di saat kau jauh dariku. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku. Ingin ku katakan padamu, aku sangat mencintai dirimu. Jor moal di denge. Set kok itu tah. Apa dosa dan salahku sayang, cinta suci ini kau buang-buang. Ingat jurus yang aku berikan, jalan goyang. Aduh, ingat gitu mati bener. Aduh. Aduh, barang tarang dicium ku pamajikan jol keberai. Itu tambak bandeng katempok di dia. Alah, iya nyai. Akang hayang balik. Oi, anjir, mau dibulis tir kieu hirahna. Herangan. Dek naon? Nyarek gelut atuh. Lain euy. Ya kan? Sorakna. Sok dek gelut mah. Jeung urang mah teu kudu capek gelutna. Ya, di mana-mana ge nu ngaranna gelut mah pasti bakal capek. Da ngaluarkeun tenaga. Da make fisik. Teu kudu capek jeung urang mah. Maksudna teu kudu capek? Teu kudu sat bat bit bet. Teu kudu ujlang-ajleng, teu kudu saralak serolok. Teu kudu raraceleng. Maksudna kumaha gelutna? Urang perang kakacangan. Hah? Perang kakacangan. Naon perang kacang? Kakacangan belum sedeh. Maksudna perang kakacangan teh kumaha? Urang silih tenggel 5 kali sewang. Wah, beres. Di mana tenggelan kalimat teu udang deui berarti eta eleh. Berarti eta KO. Jadi lah. Beres saheula rek teugel. Dewek heula apa maneh heula? Sok dewek heula teu naon. Tah. Anjir. Sok 5 kali. 5 kali. Tahan. Siap. Eje. Tahan. Loh deh. Bedas dengeranna. 2
dua tilu opat lima ganti siya ku aing ayeuna ditenggeul blok sia teh anjir kekuatan si gelo deh sok ya tahan nah tong lumpat sih moal tuh awas ya aing keluar doa anak tahan sok itu kene awas lima beres hiji dua tilu tujuh wah si goblok naon salah ngitung na blok ya deh salah kumaha di mana-mana kita di rumah opat blok ya deh hah opat opat di mana-mana ge bolonon ya deh hari tadi dewek 7 berarti dewek salah lamun salah balikan deui yang balikan deui aing mah tahan sok nu bener ngitungna siap hiji dua tilu 10 alah si anjing alah goblok si teh hah salah ngitungna setan hah salah lebah mana nah anu tas di rumah opat goblok ya deh hah opat belagu bolonon opat hari tadi dewek 10 berarti dewek salah lamun salah balikan deui anjing anu ganti aing nu ngitung sia nu neungeul Sieta mah kalicur. sia kalincur wae Kalicur sieta mah bolonon eta. ganti hah ganti ganti kumaha mana lu neungeul urang nu ngitung siap tahan sok ijeng 2 3 4 5 6 7 8 10 bener teu alah leuwih teuing goblok apaan sia nu hitungna ge aduh alah si goblok teh leuwih ge terus wae sia masalahan ge terus wae jeung berat si goblok teh aduh ampun dengan 1 2 siap wae gah dikeleweng keneh wae wah moal teu si goblok teh aya kene geuning paingan hampang atuh 1 2 3 wah sia nepi nama sia ka Pulau Gebang mah ditu ieu goblok teh aya keneh wae geuningan alah teu kudu ngasekeun blog sia teh maksudna ya aing mah teu kudu dipalangkeun di meceleng sorangan piraku tempokeun geura piraku ieu geura
Jauh. Ngejar sorangan kan. Aduh, ampun deh, ayo. Kenaludangan terkirang mawon. Iya bayo. Kemaran ayo. Dek naon ya? Jadi gelut atuh. Hah? Dek gelut. Alah, coba eta. Ya, di mana-mana ge dek gelut. Mas siap atuh. Taki-taki pasang kuda-kuda. Pasang pereup. Teu kudu jeung urang mah. Hah? Teu kudu. Maksudna teu kudu capek. Alah. Geus teu kudu capek dewa gelut. Ya kangaran-ngaran gelut teh pasti bakal capek sia teh teu ngeluarkeun tenaga pi. Teu kudu jeung urang mah. Ya jeung urang mah teu kudu antal-antal acan. Hah? Teu kudu antal-antal acan jeung urang. Oh, make ilmu setrup lain, ilmu kontak lain, kenut lain. Kumaha sih? Ya, urang ngadu pas seket-seket ceuli we. Hah? Ngadu pas seket-seket ceuli. Oh, ceuli diasahkeun kana gerinda gitu tah. Lain, beguk. Hah? Lain. Maksudna urang pas seket-seket denge. Saha nu ceulina rada saliwang berarti eta eleh kudu ditenggel karang. Oh, uji pendengaran. Tah eta. Cara jeung katang tuanana urang tanya jawab. Nu bisa ngajawab berarti ceulina normal, nu teu bisa ngajawab berarti ceulina rada saliwang kudu diajar. Beres cara jeung katang tuanana jaga jarak, ha? Jaga jarak. Potong deket teuing, tong deket teuing atuh sia teh. Lalu deket-deket teuing lain ngadu pendengaran. Oh, kurang mundur uing tah. Di dia terus. Di dia terus. Di dia terus. Di Ya lombang ah, kurang mundur wae. Naon cuma lombang baru tahun. Gusti Maha Agung. Aduh, ada sugan teh urut empang di dieu teh. Uyak-uyak kana alpan golodok. Aduh. Buset, hadena teh dicakip eta wideng. Atuh maneh ge kurang jauh, kurang mundur. Kurang mundur maneh ge. Oh, kurang jauh. Kurang jauh. Di dieu. Terus, dieu. Terus, dieu. Terus, moal katipu aing mah. Si gelo teh. Gelo bener ya. Aduh, pisan keur aing. Saheula dak ditanya. Oh, maneh heula urang dites ceulina. Sok, pasang ceuli maneh. Siap. Dengikeun pertanyaan urang. Siap. Awas. Sok. Ngaran dawala mintara harja sanajan loba harta tapi natara balaga. Tempat tanggal lahir Karawang 15 Maret 1980. Pekerjaan petani dan seniman. Beres. Betul. Ganti urang tanya ku Jawab maneh. Siap. Sok. Ngaran Arnold Schwarzenegger. Tempat tanggal lahir Los Angeles 1975. Pekerjaan ojek online. Sih bener kamu sampai kamu secara. Naon? Teka jawab yo. Modar ku aing. Geuleuh-geuleuh teuing aing tikus ruka urut empang. Sia teu bisa ngajawab make nanya naon. Budak. Atuh nanyana tong gancang teuing. Tong gancang teuing nanyana ngageblek sia mah. Aplen nanyana tong gancang teuing ngageblek. Ya, sanajan gancang, sanajan ngageblek, lamun ceuli urang normal mah pasti bakal kajawab. Pasti bakal leceh. Balikan deui siap. Oh, belum teu ngageblek. Kalem atuh nanyana sia teh tong gancang teuing siap. Ngaran Arnold Schwarzenegger. Tempat tanggal lahir Los Angeles 1975. Pekerjaan ojek online aja dah gambar kasih maka tuh sirara naon Teka jawab kene wae. lama kuaing ditanya ngagancang naon ditanya aplen naon ale mang budak sia
ganti aing bisa timbang nanya gitu mah blok teh sok aing deui nu jebe dengekeun pertanyaan sok siap awas sok ngaran dawala mintara harja sanajan loba harta tapi tara balaga tempat tanggal lahir Harawak 15 Maret 1980 pekerjaan petani dan seniman sapi hiji domba hiji Betul, kajawab. si gelo teh bisa anjing teh basianya coba orang tanyain aku maneh siap ngaran Arnold Schwarzenegger tempat tanggal lahir Los Angeles 1985 pekerjaan Oji Gunlen hasil pekerjaan sapi hiji domba hiji salah 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 lebah manana gelo sih teh salah apaan mana gitu tadi ngajawabna sapi hiji domba hiji salah lebah manana apaan mana gitu tadi ngajawabna sapi hiji domba hiji emang gitu orang nanya naon jual sapi hiji domba hiji wae emang gitu maneh nanya naon ya ari cek kurang teh ari maneh geus merkosa naon wae sapi hiji domba hiji blok teh ye eta si gelo jual mangkat we can beres urusan teh sia teh pertanyaan teh can beres ya teh jual mangkat we Can putus dan ketok palu. teu ngarti teh budak apaan manehna teh nanya ngaran cek Akang Arnold Schwarzenegger tempat tanggal lahir cek Akang Los Angeles 1985 pekerjaan cek Akang ojek online cek manehna hasil coba cek Akang teh sapi hiji domba hiji ada cek manehna salah jangan nama kayak salah hari itu kurang nanya naon hari cek emang mana nanya naon hari cek mana hari mana geus merkosa naon wae hari cek Akang aduh si gelo goblok aing katipuannya aduh apa emang celi urang gitu rada budak gitunya apa nipu gitu wah teu percaya rasa teh celimah normal kene coba rek ditanya ka batur rek diakurkeun jeung batur sarua henteu mun sarua berarti ceuli urang bener kena gangguan mun teu berarti ditipu ya ieu nu make songko make baju sweater ya aduh Waalaikumsalam can teh urang Islam ada kudu assalamualaikum rek tamu mah tuh halus lain rek naon ieu rek naon ieu ngomong-ngomong ieu nya ye Akang teh aya pangabutuh ye deuh pangabutuh kieu teh teu ngecelok-ngecelokkeun duit ieu teh geus teh lain dek ngecelokkeun duit dek aya perlu naon atuh puting-puting dek menta tulang tulung minta tulung naon ya cik ieu rek ngetes ceuli bener keneh henteu da cek si dawala tadi kitu jadi teu normal sugana ari jeung nu sajen mah jeung ujang mah sugan lamun bener berarti ceuli normal lamun teu berarti nipu teh budak cing rek dijajal ka ujangnya ujang coba dek ditaros ku Aang ya dek ditanya ngaran Mang Ade tempat tanggal lahir Subang 1963 pekerjaan insinyur pertanian beres hebat aduh coba enak Akang tanya ku ujang mangga saha nami teh Arnold Schwarzenegger tempat tanggal lahir Los Angeles pekerjaan ojek online asli susah sapi hiji domba hiji lain buset bener gitunya celi urang coba ya kan udah deket pisan ya juga neta mah rada jauh nya iya kan kata tangga ya tuh kangen ya sugan iya mah
abong deket masih tekene wae. Coba ngaran Adi, tempat tanggal lahir 1965. pekerjaan Kerja pekerjaan tukang ojek. aja nyanyi Banyak mana tanya ya. Sapi hiji domba hiji. goblok kurang tanya kumane Saran arwah tempat tinggal lahir, dosen dari blog ya teh pekerjaan. Sa tiga lo nih buaing anjing ya kadenge ku aing sia mah caca aduh ieu rombongan aing mentak DBS ya aduh hayang dang